Aduh, aing gara-gara diporotanku si Goong beak duit aing. Untung aing bisa bongkar bongbok. Beh, lumayan dia mah. Dia modal PDKT deui aing. Setelah nyaran deui, si Rika geus digangguan bae ku si Goong. Cewek bening amat ya, Kak. Abatan dia mah. Lebih bening lagi. Wah, lu ganggu ya mah. Alhamdulillah, beres. Kotok siapa? Nanya tak? Bu, sial. Nyeri suka aing aduh. Woi, Mang. Nah, mau jadi dirinya. Ngojay emang bangkong ngojay. Guna jongnya tata. Laju nik nah ngegoprak dirinya, bayawak lain, buaya lain. Kali gayang kenal kana neng. Cana naon geus kehalangan tong sampah, Cak. Entah kenal lempang teu pakai mata. Yang pakai mata, yang pakai suku, lempang mah. Oh nya gitu. Atuh, Jadi rek nani mata dia. ada kenalan. Lempang ke. Atin. Oke. Oke. Potongan nih. Ih, arek namu ya. Terus kudu dipersilakan. Ngomong bae ngopi gitu. Macam aja dirinya. Enggak. Atau utos deh, dia oke dia. Beuh, doang nongol emang ganggu ya. Kusi Goong. Duit loba ini. Tah, kopi-kopian kayak si Hera. Bias lah, saya ya. Nanti mana ya gitu loh. Saat ini nyata tangga kene. Terasa, nih, ayam sih. Balik ke mana? Ayo naon. Jangan ke mana? Biasanya wae jangan. Jangan emang hati manuk. Itu kan biasa udah dari Maya jangan. Ih, gembel bae. Gombal gitu. Oh. Yang gembel. Nanti geus kebawah bencang. Ih, dengan itu kata pribadi ulah nyawa bae. Pusing sih, nanya. Ih, geus sih ulah ngomong gitu, bucin amat sih. Aduh, aduh. Kumaha caranya nembak si Akin? Dan makan meriam gitu. Meriam Banten ya. Ngomong naon? Enggak. Alhamdulillah bisnis bangkong geus cair aja. Lumayan 700.000 sapoeun. Saya tadi menjengkan ponakan aing. Senan doang kayaknya. Jasi mumu eta porotan poe ieu. Woi, kenal enggak ada kok. Ngomongin saha? Nah, Nita, bisa lama nggak diminum dari ta? Nah, bener ih. Bener. Berarti gumnya. Oh, sira. Iya laki, kadang saat 2 menit minum 7 bulan amat. Amis neng. Kamu posisi bari ningalikeun neng. Bisa baik. Jajan gerok nganjang Allahu Akbar. Itu beli kuaci-kuaci acan. Sata neng. Iya. Apa eta? Doang si Goong. Ditinggal. Jajan gerok jajan. Ih, si eta deui. Jajan. Cuma ganggu bae tadi. Aing saja dia. Si anek nadi nganjang keponakan aing kan. Keponakan dia gitu. Ribet aksi motor. Jajan ge ulina ge. Mana jajan ya geran ya? Nges dia inu meuli rokok jeung meuli kopi mah. Mana jajan ya? Jajan. Aya keponakan aing ngongkong. Lain kepercaya amat aing lamun si Atin ponakan dia. Ih, ngalunjak amat dia. Atuh indungna geulis, sadulur. Geus geus ih, gak ada ya duit ya, meuli rokok ya hasil ya. Syarat yang bibir ya.
kesabaran tadi ya. Kumanjang bawa modal ongkos coba ya geran ya. Heras ya main semua geran. Tah, duit malubak tah. Edas saya. Kayak. Lobak duit. Dah. Segera kali itu. Tersalah ya dia merah ya. Hayang makan ponakan aing ya. Kurang ya. Ih, kira aku sakit ya. Eta rata nu beureum tah. Ya, Biasa sama 20.000 teh nu beureum tah. Aduh. Sang amat aing. Tin ben ka waring meuli ya ka warungnya. Enggak boleh kenatin bae parangsanya. Nah, gara ieu hari itu capek mamang ieu geus kuling ngala bangkong. Ih, jadi nu teu beungi ngarokok. besar ida. Emokna. Ih, buru. Oh, dia kena bikang manu beureum. Lain deui. Hah? Kin meser rokok heula nya. Oh, mun Geran. A1 lah poho. Oke. Ieu sia kamari ka Sirika, kuari ka dulur aing ieu. biasa memang lalaki mah. Bejakeun we ini ka Sirika. Enggak. Mana jeung uang tutup mulut ya. Ya, ning Mie kotak. Tutup mulut beneran tutup mulut na ya. Lain aing teu ngeunah aing ya. Dulur aing diselingkuhan ya. Ulah aja dia, ngeunah dibejakeun ku aing ya ka Sirika ya. enggak. Soalnya dulur aing ya aing teh ikhlas ya. Bayang apa ikhlaskeun we sih. Endung aing ya. Ikhlaskeun ya. Endung aing ya. Ya. Endung teh ikhlas aing mah. Ya. Bayang ikhlaskeun. Endung aing ya teh ikhlas aing. Dulur aing soalnya ieu mah. Kalau dia ikhlas aing ya. Terus didoakeun ku aing tenang, mau dibejakeun ku aing. Oh, beja. Oh, tenang bae. Iya, rokoknya. Oh, nun ya. Enggal bae nya ngobrol bae nya. Mau ngobrol bae nya. Nya. Lain 1000 dia tinggalin ya. Astagfirullah, tadi kana duit. Jajong bae nya. Halus aja. Penting mah aing bisa nyantai di dia. Tadi ngobrolan baik itu jeung mamang. Henteu, lain mamang ngadukung kana urang. Mendukung naon mah kenal aja kakarak. Ya beh, penting mah PDKT nya. Meureun Ya beh, nah. Ya. Tuh PDKT nya. kayaknya ini kurang dicoba. Oke. Yes. Katanya si Mumu kemana sih, ditungguan teh datang sakieu geus gelisna. Aduh ya Allah, dasar warga 62 ting katanya kuaing si Mumu lamun datang ka dieu kuaing cincang-cincang anjing pokona. Bangkong beh rezeki aing bangkong ya. Air bentuk bangkong. Beh, jasirika eta. Karena saya temu mondar-mandir siga tukang jamu bae. Sampeurkeun ku aing ya. Ditungguan wayang datang joget. Nabrak nalain diteruskeun. Kumaha dia bae kan. Lain Rika kerenaan di dia. Hei, siga tukang jamu. Kuaing keur nungguan si Mumu ge. Lain si Mumu mah keur deketing si Atin. Ceplos. Jadi saha? Ponakan goong teh ya. Mana teh? Udah kedeket manehna detik si eta. Benar, serius. Etanya kuru-kuru ge playboy orang-orang geura ieu kuaing ngomong ke pendak kuaing cincang poe jadi kapten. Awas dia kuaing mu. Aduh, aing geus dibayar kalau keceplosan aing. Jika tong ngobejati gongnya, info ieu nya. Tenang bae. Wayahna nya. Oke. Nangis kau ngarik ngala bangkong heula nya. Segera kali tuh bangkong. Assalamualaikum. Mu aing geus gelis-gelis kieu dong Elizabeth masih keneh didoakeun. Mu. Hayang dia kumaha sih? Hayang dicincang heula na jadi kepada aku aing. Hai cantik. Cantik, kok cicing bae? Ampura atuh telat.
cabok nih. Iya nya, ada hubungan dia jeung si Ati mah. Harap dipercaya kok tapi itu ganya kalau diselingkuh kemarin dia hayang mah Geus meuje ka ditu dia lalaki teh percaya. Tentu nih. Kuari mah lo gue meuje ka ditu dia. Lamun teu aya nu lupa. Jangan apa jelas dulu lah. Ih ka ditu. Ih. Dasar lalaki hidung belang. Dia dasar aing keur galau. Ngomongan dia. Nabrak kan aing dia. Dasar aing keur galau nyeri deui aduh. Ngomongan dia, sarua aing nyeri dia. Entu dia lamun teu inget ngelamar aing dia pan gocok we dia. Aing tasirika nyauti mana aing kabogoh si Atinya. Putuskeun deui. Nebebeakan aing duit beak, sebarangan beak. Gara-gara si Goong yo. Inget si Goong, inget si Atin. Kasih Atin kidinya. Atin lah. Gimana tadi tuh ya, Kak? Iraya rencana lamaran aja karena ponakan dua. Insyaallah bulan harap bukan ayah milik yang lebih cepat lebih baik ada niatan ada mah. amin amin Wah, Naon? tuh. Oh, tenang kita mah kuat di handle, nyantai bae. Beuh aing dona marek ditagih duit ya. Pura-pura lah aing halah bangkong. Kemana wa? Buru-buru amat. Jajang bae uarek ngalah bangkong lah nya. Oh, Nangis burung ada adanya. mana sih tak malah kabur. Atin, saya. Nah, jadi tadi teh mantap burung lain. Oh iya, hampura emangnya. Oh, hampura, kami kayak hampura balik mah. Atin, ini memang Atin. ih lain mamang ini mas Ada dia sana Atin gitu. Wih, Atin kabogoh. Oh, goblok. Nah. Sadar gitu mah burung. ih lain ini mas maaf banyak ini mah calon sapi Atin Calon Atin. Lu bener, Tin. Si Ana ngelagan kabogoh aing. Mabur itu tuh, mabur. Sorry tuh. Ayo kali tuh. kecil Itu. sekali kabur Tadi tuh anu hajat guys. Nggak ganggu hubungan orang baiknya. ih di sini adat nah Iya gedena buyurnya. Dijual kok yang bisa di Bangkong mah ke bandar. Jaran lah, aing. Tujuan aya Bangkong. Mananya? Iya Bangkong kemarananya. Aduh, aing kualat yo. Gara-gara nipu si Mumu. Aduh, aing Bangkong eueuh nya. Keong mas bae lumayan yang ditukerkeun jeung endog bebek. Daripada eueuh. Aing Bangkong eueuh. Mending pindah aing lah ke sawah sugan aya. Aing keblejog nih bayi mah. Cintaku kejar, keblejog ku dapat. Oh, nasib. Goong kayaknya. Si Mumu. Iya. Aduh, balik aing dari kala. Balik aing. Ai. Oh, nya geus magrib. Ma.